Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina bi sayyidil anam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin khairi hadin wa khairi imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah nu mulia oge sakumna anu ngiring ngupingkeun ieu pembahasan dina raraga ngagungkeun mieling nganyahokeun oge nyukuran kana kaagunganana dipedalkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge sakantenan urang tawasul ka Allah Ta'ala hoyong dihasilkeun sagala pamaksudan urang kalayan keagungan dipedalkeunana Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana bingah kacida ku ayana ieu acara anu mulia. Oge urang patut ngahaturkeun nuhun ka Pangeran. Alhamdulillah anu parantos ngawujudkeun ieu acara nu mulia oge anu maparinan pituduh sareng kakiatan ka urang sadayana kanggo ngahadiran ieu acara nu mulia. Oge urang ngahaturkeun nuhun ka keluarga besar Majelis Ta'lim Miftahul Huda anu disesepuhan ku pangersana Al Ustad Yusuf hafizahullahu ta'ala wara'ah. Jazakumullah ahsanal jaza, moga Allah Ta'ala ngawales ka keluarga besar Majelis Ta'lim Miftahul Huda di dieu kalayan pangsae-saena walasan. Urang bingah tiasa mung pulung sareng dulur-dulur tatangga baraya urang sareng sobat-sobat oge sareng kasepuhan-kasepuhan sareng para guru urang, para ulama, oge para ahli majelis, para ahli majelis ta'lim anu sumping di daerah-daerah anu caket anu tebih. Oge urang bingah tiasa silaturahmi, tiasa ta'aruf, tiasa kenalan.
anu ieu sadayana mangrupikeun amal-amal soleh. Amal soleh dina riungan nu disebut muludan eta kalintang seueur pisan. Urang silaturahmi teh diparentah ku Allah. Ta ieu amal soleh. Urang nyiar ilmu, nyiar kanyaho di ieu majelis ilmu eta amal soleh, karena majelis maulid ge disebat majelis ilmu, oge majelis zikir. Urang nganyahokeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta amal soleh. Oge urang nganyahokeun ajaranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta amal soleh. Urang emut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta amal soleh. Urang muji-muji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta amal soleh. Urang mau salawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta amal soleh. Urang tawassul ka Allah kalayan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta amal soleh. Urang ngadua di dieu sasarengan ka Gusti Nu Maha Suci eta teh amal soleh. Urang syukur ka Allah ku diciptakeunana Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana urang yakin yen wujudna Nabi urang teh adalah anugerah nupang tohaga-tohagana. Maka syukurna oge amal soleh. Urang ngarasa bunga kumargi kengeng anugerah nupang tohaga-tohagana nyaeta medalna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunya ieu tah boga rasa bunga ge amal soleh. Urang muji ka Allah ku ayana urang nampi anugerah nu pohara ti Allah ngucapkeun alhamdulillah eta ge amal soleh. Di dieu aya anu sodako, masihan tuangeun, masihan leueuteun, atuh melaan anu ngaos di dieu nu priyogi amparan, namutkeun amparan, ngorbankeun tanaga cukah cikih dina ngawujudkeun fasilitas-fasilitas sarana kanggo acara ieu eta ge amal soleh. Seueur amal soleh. Dina ieu majelis nu agung. Insyaallah dina majelis muludan teu aya amal salah. Adapun tudingan dulur-dulur urang kaum Wahabi muludan teh bid'ah dolalah sasar di neraka. Eta mah hanya tudingan wungkul. Karena kabodohanana. Dalamun ngaji mah luas ya, ngajina teh luas moal.
nya siga ulama we meureun ari ngajina luas mah teu aya ulama anu ngabid'ahkeun muludan, teu aya. Nyata aya soteh kaum Wahabi. Ngan aneh buya ge ya kaum Wahabi teh muji-muji malah ngajantenkeun guru besar oge rujukan dina fatwa kasababaraha ulama besar anu mana ieu ulama-ulama besar teh sadayana pada angkat jempol kana muludan, tapi naha Wahabi make ngaharamkeun buya ge teh harti. Contoh, Wahabi teh mengeluk-elukan Ibnu Taimiyah. Pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah teh jadi rujukan. Padahal Ibnu Taimiyah naku anjeun dina kitabna dina fatwana anjeun mah nyebatkeun bahwa mau muludan teh adalah matak menang ganjaran nu kacida gedena. Kacida tohagana diuningakeun ku anjeun, ku anjeunanana. Anjeunna teh nyebatkeun muludan teh adalah bid'ah dolalah. Malah angkat jempol matak buya ge kaget. Contoh, murid Ibnu Taimiyah hiji Ibnu Katsir nu ngarang tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir malah aya langkungna Imam Ibnu Katsir mah naon ngadamel kitab maulid. Urang mah berjanji pan aya maulid karangan Ibnu Katsir. Eta teh murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir teh rujukan dina fatwa dina hukum rujukanana urang Wahabi. Ibnu Katsir angkat jempol kanu muludan teh. Eta teh murid Ibnu Taimiyah Ibnu Katsir teh. Tapi teh naha Wahabi make jeung ngabid'ahkeun. Dua murid Ibnu Taimiyah teh aya deui ahli hadis namina Imam Az-Zahabi, Syekh Az-Zahabi. Ieu teh murid Ibnu Taimiyah Az-Zahabi teh. Ieu Imam Az-Zahabi jempol deui muji-muji ya. Kanu muludan teh. Teu nyebutkeun bid'ah henteu. Aya deui murid Ibnu Taimiyah teh namina Ibnu Qayyim, Ibnul Jauzi. Eta teh murid Ibnu Taimiyah. Komentarna kana muludan angkat jempol deui gitu kan. Padahal eta teh rujukan kaum Wahabi, malah aya di antarana Wahabi we saha Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili teh ieu teh sarasa ti reng-rengan Wahabi, tapi palebah ngomentari muludan mah angkat jempol deui. Mata kaget buya. Nah aja teh aranjeun make tu'minu nabi ba'din wa takfuru nabi ba'din, iman kana sawareh tapi kufur kana sawareh. Ari kaum muslimin umum nganggapna ahli bid'ah kana muludan teh ahli neraka, ahli sasar, padahal rujukan aranjeun dina fatwa-fatwana ge angkat jempol kana muludan teh. Atuh meureun aranjeun ngaguru teh kanu sasar. Anak kitu mah anu jadi rujukan aranjeun teh ulama-ulama sasar kabeh.
Naon sababna? Ibnu Taimiyah nganggap hade kana muludan. Ibnu Qayyim nganggap hade kana muludan. Syekh Zahabi nganggap hade kana muludan. Ibnu Katsir nganggap hade kana muludan. Tuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili nganggap hade kana muludan. Nah ari maneh bet nyebutkeun ahli neraka kana muludan teh. Teuing teh arti buya tah. Kalau badi teh arti hampura. Ieu mah teu arti we. Ngan lamun aranjeun dek nyebut bid'ah ahli sasar kanu muludan kakuring, sasarkeun heula ku anjeun Ibnu Taimiyah. Sasarkeun heula ku anjeun Ibnu Katsir. Sasarkeun heula ku anjeun Syekh Zahabi. Sasarkeun ku anjeun. Ibnu Qayyim dina kitabna Madarijus Salikin. Kitab Imam Ibnu Qayyim teh nya dina kitab eta angkat jempol nyarioskeun muludan. Allah mata kade ya kadulur-dulur muslimin kade ulah wani-wani ngabid'ahkeun kana muludan kade kasaha bae dulur-dulur muslimin buyarek ngabejaan mun aranjeun geus kadong ngabid'ahkeun kana muludan istighfar we. Aranjeun goreng sangka ka para ulama, ka para wali nu sok muludan. Kan? Heueuh istighfar, sok menta hampura kanu aya, kanu eueuh mah nya aranjeun kadu karek dihampura ku aranjeunna duka moal tungguan we. Engke dihareupeun pangeran diadili aranjeun. Mau tidak mau eta. Da bongan aranjeun ngagorengkeun, bongan aranjeun nganggap ahli neraka. Padahal nu dianggap ahli neraka teh ulama-ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis. Sobat yeuna. Saha nu teu Coba ayeuna saha nu teu kenal ka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saalam dunya kenal. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani guruna para ahli hadis di alam dunia ieu. Lain di Indonesia ya, di alam dunia ieu anjeunna teh guruna ahli hadis. Tapi kumaha komentarna kana muludan? Wah, angkat jempol dikomentari ku anjeunna kalan komentar anu kalintang. Tohaga pohara agung. Aya deui ya mufti Makkah Madinah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kumaha komentarna dina muludan? Wah angkat jempol malah anjeunna mah ngadamel kitab maulid Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuh aya deui ahli hadis nu masyhur Imam Mula Ali Qari ya. Komentar dina muludan angkat jempol deui wae kan. Walah ya. Seueur ya, seueur. Ulama-ulama besar termasuk Al-Imam An-Nawawi nu ngadamel kitab Riyadhus Shalihin ya. Pan ngomentari muludan angkat jempol gitu kan. Imam Jalaluddin As-Suyuti pengarang tafsir Jalalain komentar muludan angkat jempol gitu kan. Komo ari ngaran para ulama-ulama, para wali-wali ya diurang mah wah ya mulut teh istimewa we pokok mah diurang ya. Diurang mah istimewa.
nyarioskeun Rasul mah burat teu kuateun speakerna ge Allah. Di urang mah muludan teh jadi jimat. Mun urang boga pamaksudan hayang diijabah ti guru-guru urang, ti para wali muludan. Mun urang hayang repeh rapih di imah, repeh rapih di lemur, loba pacekcokan, loba papaseaan, nya muludan. Mun urang ningali di lemur urang loba ye tempat-tempat maksiat. Ya. Didinya aya tempat naon bae ngaran, tempat maksiat, perjudian, pamabokan jeung sabangsana muludan. Mun urang nying hareupan musuh baheula mah kitu kan. Nying hareupan musuh rek asup ka medan perang, rek gelut baheula mah muludan heula. Muludan heula. Baca berjanji gitu. Cek paribasana rek sorangan ge jadi. Lamun cenah loba maling di daerah urang muludan. Istimewa muludan mah, istimewa we. Dugi ka kapungkur zaman Belanda, ya, pun bapa ngadongengkeun. Jadi di urang mah hararebat, ya. Hararebat we dina musim perang seueur nu teu kakeunaan peluru dina saat daerahna dipake medan perang. Bus kana medan perang. Ting ka mana atuh pelor teh leungitna teh. Bom teu daekeun bitu. Ya. Aya nu teu teurak wae, ku pelorna. Naon di antara jimatna teh muludan. Lamun di hiji daerah musim beurit baheula saur pun bapa musim hama wereng muludan kecaina teh sok we di awur-awur ya ka sawah atawa di hulu cai dibanyurkeun di dinya da bukti atuh baheula mah bukti we jetu we jadi muludan mah siga acara naonnya ciga acara doa kitu muludan mah ti baheula ge matak sagala ge baheula mah kolot urang sok dimuludkeun duit muludkeun sawareh aya uyah muludkeun saganu mah atawa saeutik mah sok ayeuna mawacai ya kana naon we katu kana rantang baheula mah sok aya beas jeung pare sapipiti mah ieu baheula ya sisikian anu rek dipelakeun ditanen sok dimuludkeun heula aya peso rajang paragi suksak-siksik di dapur kan aya bedog paragi ngala suluh ngala awi muludkeun boga pakarang tilas para wali berjuang baheula di jalan Allah kan muludkeun kitu aya pakaian atuh nu sok dipapake ku urang saperangkat mah muludkeun jadi baheula mah di masjid-masjid da muludan teh di masjid baheula mah emut saemut beuyak keur budak dihareup teh pinuh saimah teh pinuh geus kitu sok nuna tumpeng jadi unggal imah nyarieun tumpeng aya di dieu aya sepuh teh aya kitu henteu di dieu kapungkur
tuh kan sarua jadi nuna tumpeng unggal imah teteh deretkeun tumpeng tah kumaha muludan teh mohon ngadongengkeun keagungan medalna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus kitu maca barjanji ilaruhi heula. Hadiah heula. Baca barjanji nepi ka atiril kaopat. Geus kitu tuluy wenang tung marhaba. Make sesungitan meuleuh menyan baheula mah lain udud. Lain ngarokok muludan teh lain. Manain mah mulek ku haseup rokok nu seungit sok meuleuh menyan baheula mah kitu. Ieu nu rek muludan baheula mah. Lain ukur urangna anu mandi heula wudu heula kan pakaian rapih sarareungit. Baheula mah cenah kaayakan-ayakan boboko-boboko kasuluh-suluh kahayam-hayam kadomba-domba nu dek dianggo muludan mah diwasuh heula dimandian heula hayam teh dikurungan heula baheula dikurungan heula ya minimal 3 poe mah atawa saminggu supaya teu pucak pacok gitu kan di buruan batur nepi ka kitu baheula mah ngagungkeunana ka nabi teh baheula mah kitu eta saemut karuhun buya di Mahmud apa ngadongengkeun da baheula mun rek muludan teh si pare teh dipesekan di tanggal 1 mulud teh bari maca shalawat bari boga wudu ngarep ka kiblat keur tumpengna teh kitu teh keur tumpengna teh kitu mesekana teh gitu kan bari shalawat lain ditutu da baheula macan aya desel cenah baheula mah pan nginangkana mah ngadeselna teh dina lisung ya ayeuna mah da moal apaleun barudak ayeuna lisung naon tuh apa tah sagala kudu bersih. Rame obor di ditu di dieu. Cararaan kan? Sararea ka masjid, khusyuk. Ati teh ka Rasul ngagungkeun khusyuk. Sono ka Nabi hayang ngupingkeun dongeng Nabi. Lain hayang ngadengekeun ceramah ajengan. Sanes. Imah khusus yang ngupingkeun dongeng Nabi. Guar. Ya, di guar eta. Geus beres marhaba lajeng calik deui baca deui atiril. Sabadana nepi ka anggeus. Geus kitu tuluy ngadua doa mulud. Di antara doa mulud aya doa anu nganggo kobulan ya nyaeta maulid naon eta teh nya maulid syaraful anam eta teh naon eta teh doana teh anu nganggo warzuqna bijahihi indaka kobulan nun Gusti mugi Gusti ngarizkian ka abdi sadaya kalayan kaagungan mantenanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kobulan kabulkeun doa abdi. Tah di mana ngadoa teh si tumpeng teh dicekel ku masing-masing. Ya. Ke bila mana kobulan kak we kana eta kana naon? Tumpeng ta congcot tumpeng. Kobulan keur naon eta teh. Tah ieu ngadoa ka pangeran, ieu nu dicokot teh ieu teh keur ubar. Tah, tuluy dipoekeun kita geus beres sajang. Tas si sangu eta teh. Supaya awet. Ke di mana aya nu gering, tah
ditanyakeun teh eta teh ngaranna cangkaruk mulut. Cangkaruk mulut teh eta nyaeta tumpeng teh congcot teh anu geus didoaan manteng naon kabutuh urang kan. Tak ieu di mana aya nu gering dibikeun nyaan baheula mah nyaan calageut. Urang ngadongeng sakedi. Ngadongeng pun bapak Mama Kiai Haji Ahmad Toha, Mama Ajengan Toha itu di Jelegong ya. Anu kawitna mati Bojong pun bapak puterana Mama Eyang Bojong. Seueur nu uninya ka pun bapak. Nah pun bapak gaduh kebon awi di Gunung Lalakon. Gunung Lalakon teh di Jelegong di ditu aya gunung namina Gunung Lalakon. Eta si awina teh sok aya anu maling. Tapi diintip eta unggal poe ku santri. Santrina tos ngantunkeun ajengan idim namina teh. Ya. Tos ngantunkeun urang ranca panggung. Diintip isuk-isuk eueuh. Beurang eueuh. Sore eueuh. Nah, ari sabat leos geus leungit deui tah awi teh. Ya. Eta mang minggu-minggu, mang bulan-bulan hayang kapanggih bangsatna. Ya. Weleh teu kapanggih. Lajeng weh pun bapak teh miwarang ya. Ka santri teh eta cangkaruk mulut anu garing teh tumpeng nu geus digaringkeun nyanak sakieu meureun sabara sapuruluk ieu tah. Awurkeun we dina tunggul awi urut maling teh ya purulukeun we geus. Begitu dipurulukeun poe eta ya. Kira-kira saminggu ti harita torojol tatangga bari diharudung. Eta tatangga teh guru silat. Ya. Jago eta tatangga teh. Diharudung. Ceurik ka pun bapak. Ditaros ku pun baku naon. Icena hayang didoaan, hayang diciduhan ku ajengan. Sirah dibukakeun teh sarungna teh buta tayan mastakana. Nanahan pinuh. Nah, ngadongengkeun heula memeh didoaan ku pun bapak. Nah, kunaon cenah ieu teh atuh, Mak? Abdi teh ajengan kitu hampura ajengan sing bersih. Rek ngaku anu sok maling awi teh abdi. Mak. Luas pun bapak teh kok aya aneh kieu. Heueuh bangsat heuh bebeja datang ka imah. Lain ai mang kunaon eta mah kejing kejing wawartos. Mang teh poe anu pas hari tadi purulukeun peuting anu ngimpi. Dina impian teh aya nu datang nyarekan ka mang. Pokna kieu sia kudu buru-buru tobat menta hampura ka ajengan. Lamun henteu sia cilaka sia. Luas, udah teh. Era atuh rek jo ujug-ujug ya menta hampura. Geus kitu isukna teh nah arateul sirah teh. Ate garo teh dina waktu ngan sapoe langsung jejol bucatayan. Ka dokter. Waleh ku salep naon teu jageun. Peuting berikutna ngimpi deui. Datang deui tanu nyareka. Buru-buru sia
minta hampura ka ajengan mun teu cilaka sia menang sababaraha peuting terus datang kitu maka sieun cilaka da ya geus beak duit ieu bar aber ka dokter kalaka jadi tambah buta teh anak teh geus saminggu ti harita saminggu ti harita nya sumping ka pun bapak apa ngadongengkeun ka buya apa ngadongengkeun ka buya kieu ceuk apa da manehanana hayang diciduhan ai manehna mah percaya meureun hayang diciduhan teh kana doa pun bapak ari apa ngadongengkeun aya apa mah keheul we nyiduhan teh keheul kecerot ciduhan gitu kan. Atuh memang bulan-bulan nepi ka ceuk paribasana ngahaja santri ditancemkeun nya dituna di leuweung ngahaja hayang manggihan saha nu maling awi. Tapi eta beunangna ku cangkaruk mulut. Masyaallah. Ciduhan ku pun bapak teh. Ai ciduhan nya apa ieu mah ngadongengkeun ka buya. Ieu mah keheul we. Diusap-usap da itu mah yakin meureun. Usap-usap, pinuh ku ciduh. Sirah. Mulih we nya cariosna eta jalmi teh. Isukna datang deui mawa bakakak. Nganuhunkeun nyanak bakakak. Nganuhunkeun ka pun bapak dajol garing morol. Ngan ukur sapeuting. Cager. Mun nepi ka mawa hayam. Kan kabun bapak tak ieu kejadian anu nyata ieu kejadian anu nyata matak aya bahasa cangkaruk naon nguping ka dieu bahasa cangkaruk mulut nguping teu tah nu disebut cangkaruk teh kitu aya teu urang nguping cangkaruk rajab cangkaruk sawal eueuh cangkaruk lebaran eueuh aya ge lebaran naon kakaren tapi da cangkaruk mah eueuh ayana dina naon ngan aya dina mulut-mulutna terus na deui urang tingali ku urang di urang aya bulan mulut. Sabada bulan mulut bulan naon? Mulut tuluy silih mulut. Ning itu arapal sararea. Aya bulan silih Rajab. Silih Ramadan. Ayana dina silih naon? Silih. Aya naon eta dina mulut? Nepi ka aya bulan mulut, bulan silih mulut, nepi ka aya cangkaruk mulut. Aya naon eta? Tuluy nepi ka aya bahasa kokoro. Teuh nya aya. Kokoro manggih mulut can ngadenge kokoro manggih Rajab. Kokoro manggih puasa. Kokoro manggih lebaran. Kan? Aya aki-aki tujuh mulut. Aya bahasa kokoro manggih mulut. Nah, eta make manggih mulut. Cing, naon sababna eta? Naon hartina kokoro manggih mulut cing sok? Naon eta teh? Mumpang-mumpang naon? Aya nu kada demes cenah.
Kada demes. Karena naon? Hah? Karena sanes eta pangna disebut aya bahasa kokoro, ai kokoro teh meureun sangsara balangsak. Ayeuna manggih mulud, kumaha artina? Mang bang beung naon? Naon sabab? Sabab dina bulan bulut seueur tuangeun. Oh gitu. Ayeuna rek nanyakeun. Rek nanyakeun lamun eta hartina kokoro manggih mulut teh. Mak kana kadaharan pedah loba tumpeng. Rek nanyakeun, ai kadaharan dina mulut jeung kadaharan dina lebaran loba mana? Aya kokoro manggih lebaran. Tah kan aneh. Kuduna ge ari tujuanana kana mak kana kadaharan mah kuduna ulah kokoro manggih mulut. Kokoro manggih lebaran, tapi dah henteu. Berarti hartina lain kitu. Ya kan? Tak catat di ke urang. Catat teh ke urang ya. Kubuya digurukeun ieu teh kapun bapak. Aya bahasa eta. Diwaler kupun bapak kakara kaharti. Yeuh. Pangna aya istilah kokoro manggih mulud sabab karana sararea yakin kana berkah mulut. Ye, pangna aya istilah bulan mulut silih mulut karena sararea umat Islam yakin kana barokah mulut. Ye, pangna aya cangkaruk mulut karena sararea yakin kana barokah mulut. Nu ngadawuhkeun ge para wali. Nu nyontoan ge para wali. Nu cinta muludan teh para wali. Sai para wali, ai para wali mah ieu lain ciga ulama umum lain. Para wali mah beh ditueun ulama. Anu doana mustajab. Nu saciduh metu saucap nyata. Anu weruh sadurung winara. Tah eta para wali. Tak inu nyontoan muludan teh para wali. Nu ngadawuhkeun ge para wali. Bukti barokah mulut teh. Mun didinya aya muludan. Heug didinya lembur teh. Pagebug. Ya, aya wabah. Soke muludan leungit we. Tambah heula mah bukti. Lamun eta lemur teh loba bangsat, soke muludan, yo leungit we. Mun dina eta lemur teh aya tempat maksiat, tempat kamunkaran, soke didinya muludan, leungit we. Lamun bae urang lemur eta hayang tatanena alus, soke muludan, muludkeun heula eta parena. Teu, geus kitu campurkeun jeung parenu sajen teu kudu kabeh. Sabab naon? Sabab yakin karena barokah mulut dibacaan riwayat keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka eta nu dibacaan teh dek dahareun erek inuman, erek duit, erek beas, rek pare, rek bedog, rek pakaian, rek naon bae kabeh bakal pinuh ku berkah. Kelamun beas nu sejen antel jeung beas eta anu teu kamuludkeun ge tetep bakal kaberkahan. Tah catet tah. Ieu teh dawuhan para wali bukti. Bukti we.
tatanen jadi alus, nugara ring jadi calager, lemur nu teu aman jadi aman, anu pinuh ku wabah jadi leungit, ku maulid teh ku muludan teh ya, didinya lemur parasea jadi alakur. Tah bukti. Nah, kusabab baheula yakin kana barokah mulud sarta bukti eta barokah mulud lain ukur percaya wungkul tapi dibuktikan ku para wali berkah mulud teh maka nah jalma-jalma nu kokoro nyoso malaratrosa nu didagoan teh mulud. Naon sababna? Sabab lamun ayam muludan totonen gitu kan. Totonen aing bakal subur. Totonen sawah aing bakal sukses. Totonen palawija bakal gitu. Totonen nugara ring bakal cager. Di mana didinya aya naon? Aya mulud. Maka nu kokoro nu didago-dago teh naon? Mulut. Harti kokoro mangih mulut adalah ieu teh pribahasa dina ngabahasakeun kabungah nu paling puncak. Nu kokoro di mana mangih naon? Mulut. Dan nu kokoro mah mun gering kudu ka dokter teu boga duit. Tatanen hayang alus kudu boga obat-obatanana make duit teu boga duit. Teu. Nu kokoro mah kitu. Matak nu dago-dago teh naon? Mulut we. Gok we jeung mulut geus puncakna kabungah. Alias aing boga tatanen bakal alus gitu kan. Nu gering bakal cager. Aya bahasa eta saking naon saking yakin karena barokah didinya kusabab bukti unggal imah baheula hayang muludan. Baheula mah lain salemur hiji muludan teh lain unggal imah we hayang muludan baheula mah. Naon sabab? Dawuh para wali lamun di hiji tempat dibacakeun riwayat maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka rahmat ti Allah turun, keberkahan dihujankeun ka eta imah jeung ka ahli eta imah sarta ku Allah diraksa tina sagala musibah. Oge ku Allah diluhurkeun darajatna. Oge ku Allah bakal dijembarkeun rizkina tina barokah mulut. Malah sajalma anu ngagungkeun maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dina acara ngagungkeun lahirna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka eta jalma maotna bakal mawa iman. Eta jalma cenah di alam kuburna bakal salamet tina siksa kubur. Bakal salamet tina patakonan malaikat munkar nakir di kubur. Eta jalma lamun dihudangkeun cenah tina alam kuburna engke dina poe kiamah maka ieu jalma bakal digabungkeun jeung para pangagung, para nabi, para ulama, para syuhada, para solihin ditempatkeun ge dina tempat nu istimewa. Eta jalma bakal diasupkeun ka surga dibarengkeun jeung rombongan nu pangheulana. Dawuhan saha eta? Dawuhan para wali. Tah baheula ieu percaya, da bukti atuh di dunya ge percaya. Ya. Da karasa ku sararea. Rame weh di ditu di dieu muludan, unggal imah hayang muludan. Tah geus kitu kusabab unggal imah hayang muludan teu mahi tah bulan Rabiul Awal teh. Eta bulan Rabiul Awal teh nepi ka salin namina tina Rabiul Awal jadi bulan naon? Jadi di bulan mulut. Saking naon pangna ganti jadi bulan mulut.
saking jelema unggal poe, unggal peting di unggal imah pada muludan. Geus kitu ku sabab jalma ieu loba nu hayang muludan ari ustadna kurang, heuh jelemana eta keneh bahe we kana bulan Rabiul Akhir. Bijaksana ulama baheula. Bijaksana bisi pajar teu sah muludan dina bulan Rabiul Akhir tuluy di ngaranan ku ulama teh Rabiul Akhir ge eta teh sarua ngan disebut silih mulud. Naon pangna aya bulan silih mulud? Karena teu mahina dina bulan Rabiul Awal. Teu mahi naon? Teu mahi keur acara hayang muludan unggal imah karena yakin kabeh kana berkah mulut. Di Mahmud, bapak-bapak, ibu-ibu di Mahmud, baheula saur pun bapak, mama eyang rende sok ngahaja unggal tanggal 14 mulud ka ditu ka Mahmud. Ta eta teh lamun rek nyoba ilmu kadugalan, ilmu kanuragan, ya, ilmu wanantara. Para gitu terak di kadek ya baheula eta teh diuji coba nanti dina malam 14 mulud ya. Ari jabah kabehanana. Naon nu jadi sabab ari jabahna? Dina tanggal 12 kudu hadir muludan. Sok we teh cai kana baskom. Bacakeun berjanji nepi ka tuntas. Geus kitu tiupkeun kana eta cai. Tak engke nurek dicoba ilmu kanuragan teh sina nginum heula cai eta nya anjang mararatih nepi ka jadi rame we tanggal 14 mulut teh kitu aya istilah 14 mulut sakuping 14 mulut sakuping tah bisa hayang apal eta teh naon eta teh bukti tina barokah naon barokah mulut. Matak muludan mah da lain ciga pangajian umum. Tiba heula ge. Muludan mah ciga doa we kitu ritual tawasul hayang diijabah segala pamaksudan. Kitu. Nu matak baheula mah serius muludan teh. Barukti we tah ayeuna loba anu teu barukti. Naon sababna? Caneh der. Naon cenah? Caneh der ayeuna mah. Oh ayeuna ieu dina muludan mana meuleuh menyan eueuh. Da kudu seungit dek nyarioskeun Rasul mah. Malaikat hadir. Boa teu marani heula rek ka dieu dek muludan. Iba diniatan henteu mandi teh rek ngagungkeun kajungjunan alam dek ngariung sareng nabi bade ngariung sareng arwah nu saruci bade ngariung jeung nu ngaraos nu saroleh atawa mandi we imah mandi teh beda jeung baheula dididik baheula mah ku para wali memeh hadir dina acara muludan teh kudu marani heula aradus heula diniatan adusna ge sejak bade ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Adus lagi gitu. Sejak bade ngariung sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Bade ngariung sareng arwah para nabi, ngariung sareng para wali, ngariung sareng para malaikat, ngariung sareng para solihin, oge sareng jamaah anu hadir. Ibah kula make sesungitan angwan nu sae. Obor dipasang di ditu di dieu. Tempatna dihias. Sok tingali dina kitab ku ulama. Ayalah kitab nusok diaji ayeuna di dieu di urang kitab I'anatut Thalibin. Kitab I'anatut Thalibin teh ieu diaji di pasantren-pasantren di alam dunia ieu. Termasuk di urang. I'anatut Thalibin teh eta teh kitab naon eta teh sarah Fathul Muin. Pan eta teh ilmu fikih. Kitab I'anatut Thalibin teh ilmu fikih dina juz katilu ya. Ieu pengarang kitab I'anatut Thalibin dina bab walimah mengkol heula kana muludan. Ngadongengkeun tentang barokah mulud.
istimewa na mulud disebatkeun di dinya lamun ieu maulid nabi dibacakeun kana duit. Ingat, duitna barokah, mun duit eta heuk paantel jeung duit sejen, duit anu teu kamuludkeun jadi keberkahan kabeh. Tanyakeun ku urang ka ajengan. Tadi dia tanyakeun ka ajengan bisi bohong. Cing gitu Bapak Ustadz Yusuf eta teh buya teh ngawadul gitu eta teh. Tah taroskeun bener dina kitab I'anatut Thalibin dina bab 5 bener henteu eta teh aya keterangan istimewana muludan dupi cenah nu hadir teh ieu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil hadir dina acara muludan mah ieu. Aya malaikat nu urang teu wawuh, aya malaikat Korbail, aya malaikat Ainail, aya malaikat Hafun, malaikat Karubiyun pada hadir dina acara muludan. Jadi muludan mah acara anu istimewa. Ari malaikat Jibril apan tukang urusan wahyu jeung ilham. Teh matak jalma-jalma nu hayang terbuka elmuna, ya. Hayang terbuka ieu elmuna, hayang menang ilmu manfaat muludan. Apan eta Abul Futuh malaikat Jibril nage hadir. Mun hayang loba rezeki gitu kan. Apan malaikat Mikail na oge hadir. Tamatak muludan istimewa teh kitu dugi ka dihadiran ku malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ieu dawuhan para wali. Catet ieu ku urang, catet ieu ku urang. Teu sakedik ulama-ulama komo para wali anu dina acara muludanana anjeunanana dibuka hijab, dibuka panghalangna langsung ninggal hadirna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak ieu muludan mah da lain ajengan nu jadi judul teh. Lain mubalik nu jadi judul teh lain. Saha Rasulullah. Ti imah teh urang teh lain karana hoyong ningal ajengan, hayang ngupingkeun ajengan, hayang sasalaman jeung ajengan, lain teu hade eta oge. Lain teu hade. Tapi bisi salah apa nu gaduh judulna oge nabi muludan mah. Ti imah teh sejang ngagungkeun Rasul we, dihadirkeun ku ati urang nya. Dihadirkeun ati urangna dihadirkeun ka Rasul. Tur we salawat ka dieu teh, diuk teh salawat we ka Rasul. Sina sono ati ka Rasul, sina emut ati ka Rasul. Ajengan ge nu dihadirkeun teh kudu terpilih. Ulah ajengan anu kaluar bahasanana ti Rasul ulah. Walaupun walaupun teu dosa, apan muludan mah khusus we eta mah rek nyarioskeun Rasul. Khusus we ulah rek nyarioskeun Rasul. Sina nguping jelema tentang Rasul, keagungan Rasul gitu kan nabi urang sadayana. Ulah nepi ka urang teh nyaho kana ajaran Rasul ai ka Rasulna teu nyaho. Ari ajaran Rasul nyaho, tah ieu cenah sunnah Rasul. Ai anjeun ka Rasulna sifatan Rasul nyaho teu. Teu. Tanu kitu cek buya eta teh jelema teh beragamana teh nganggo sistem COD-an. Sistem naon? Apaan apal meureun COD? Mun urang ayeuna datang barang pesenan, ya. Dan gitu kan? Ieu COD-an datang ka imah urang, ke ari anu ngirim barangna ti ditu nyaho henteu? Nyaho henteu? Panasaran teu? Teu, hayang panggih? Teu, sono? Henteu, gitu kan? Keun bae teu nyaho ge. Keun bae asal aya naonana. Asal aya barangna we utuh, gitu kan? Tah, urang mun nyaho kana ajaran Rasul, ai ka Rasulna teu sono-sono acan nu kitu teh urang beragama nganggo sistem naon? COD-an. Salah eta teh lain kitu. Salah. Da kuduna oge memeh nyaho kana ajaran Allah anu rek disembah ku urang nya kudu nyaho heula anu rek disembahna. Nyaho kana ajaranna mah kadua.
Sing nyaho heula kanu rek disembah saha ari Allah. Kumaha aya sifatan Allah. Geus nyaho Allah sok caritakeun tah ieu ajaran Allah. Tah geus tertanam dina ati cintana, geus tertanam dina ati ngagungkeunana ka Allah. Jol we ajaran Allah, jol digabrug we atuh. Naon sabab? Pan ati geus nyaho ka Allah nu rek disembah ku urang. Salat jadi ngarti, oh ieu teh nyembah Allah. Ayeuna urang sedekah ka papada najan katingalina jelema, urang teh mere ka jelema, tapi da ieu teh piwarang Allah. Ati teh ka Allah we. Torjol nu mere duit ka urang, najan dohirna teh jelema nu mere duit teh, salaki nu mere duit teh, indung bapak nu mere duit teh, dunungan nu mere duit teh. Tapi apan urang geus wawuh ka Allah, geus nyaho ka Allah. Ati teh inget we ka Allah, ati teh syukur we ka Allah kitu. Urang awewe taat ka salaki da dipiwarang ku Allah. Urang taat ka pamarentah da dipiwarang ku Allah. Urang taat ka ulama da dipiwarang ku Allah. Jadi dina ati teh gitu kan ka Allah we emut. Henteu kapohokeun ku hubungan urang jeung papada jelema. Henteu. Ati teh inget we ka Allah. Naon sabab da tadina geus nyaho Allah na heula tibatan ajaranna. Teu. Nu kadua ye urang teh kudu nyaho teh ka Rasul heula memeh ajaran Rasul. Nganyahokeun kana ajaran Rasul mah kadua. Ulah dibalik, urang nyaho heula kana ajaran Rasul. Pan urang teh kudu taat ka saha? Ka Rasul. Nah, ari Rasul na nyaho teu sifatana teuing teu nyaho. Nyaho teu keagungan Rasul teuing. Nyaho keistimewaan Rasul teuing. Nyaho keterpujian Rasul teuing. Nyaho kasampurnaan Rasul teuing. Nyaho kasucian Rasul teuing. Nyaho keunggulan Rasul di atas kabeh nabi, kabeh Rasul, kabeh malaikat teuing. Ta ieu jelema beragama make cara naon? COD-an moal bener. Moal bener, musing salat di khusyuk-khusyuk ge. Puasa moal bener. Naon sababna? Da atina teu wawuh jeung Rasul. Soteh berharga salat, berharga ibadah, mun wawuh jeung nu diibadahan. Soteh berharga ieu ibadah urang, berharga ieu taat urang ka Rasul, mun wawuh jeung Rasul. Nu mawi dawuhan Imam Ibnu Ruslan dina kitab Zubad, dawuhanana awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Panghulana anu wajib ka manusa nyaho ka pangeran hanteu asa-asa. Panghulana anu wajib ka manusa lain nyaho salat, lain nyaho puasa, lain nyaho munggah haji, lain. Tapi sing nyaho heula ka pangeran nu rek diibadahan. Ka pangeran heula kudu nyaho. Ta ieu akidah nu pang pertama-tamana. Ieu teh aqaid. Ilmu nu pang wajib-wajibna ti saantara nu wajib teh nya eta ilmu aqaid. Ari ilmu aqaid heuh teh nyaho ka Allah, nyaho ka Rasul. Hakikatna urang nyaho ka Rasul ti Allah, nyaho ka nanoge ti Allah, syariatna nyaho ka Allah, nya ti Rasul. Memeh urang nyaho ka akhirat, nyaho ka malaikat, nyaho ka para rasul, nyaho kana kitab-kitab suci, nyaho kana naon wajib diimankeun, naon wajib dikanyahokeun. Heuda kudu nyaho heula ka Allah ka Rasul. Eta we nu pokokna mah. Nyaho ka Allah aya dina asyhadu alla ilaha illallah, nyaho ka Rasul aya dina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta heula. Saha Allah, saha Nabi Muhammad.
Jadi lamun urang ayeuna jol nyaho kana ajaran Allah ka ajaran Rasul, inget moal nyambung. Ai urang rek ibadah ka saha? Nu matak ibadah teh asa kapaksa wae. Naon nu jadi sabab ibadah asa kapaksa wae? Da teu wau jeung nu diibadahna ge. Da teu cinta kana diibadahna ge. Da lamun cinta mah ka Allahna, lamun sono mah ka Allahna, naon bae nu diparentahkeun ku Allah, najan nyawa tarohanana da pasti bakal digabrug atuh. Moal aya istilah lebar, moal aya istilah capek, moal. Naon sababna? Ati cinta ka Allah. Ati ngagungkeun ka Allah da geus nyaho saha Allah. Ari can nyaho saha Allah mah tong boro mah dititah ngorbankeun nyawa. Entong titah salat oge minihara rese salat fardu pira ge. Sabar rakaat sih salat subuh. Sabar salat sih salat lohor pira ge 4 rakaat ngan ukur 2 meniteun euy. Oh 5 menit mah eta mah ajengan HD eta mah eta. Oh. Ya iya bangsa ajengan-ajengan nu rada handapna mah ya biasa we lah 3 menit ge anggeus. Eta teh salat fardu, komo rek salat qobliyah, minihara rese pisan. Sigana teh asa mangul gunung. Dek qobliyah badiah ya, padahal menang masantren. Da masantren kitu lah dipaksa. Dah yang balik wae mun teu dihantem dititah ku indung bapa mah kitu. Tuh. Geus masantren 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tempo prak amal dek diajar qobliyah ba'diyah euy komo jeung witir 11 witir 3 we atuh tong 3 lah dawamkeun hiji we lamun sataun maneh dawam hiji we salat witirna jago ulah aya hiji peuting nu eueuh witiran sarakaat wah hebat ulah aya dina hiji poe anu eueuh salat qobliyahan ba'diyahan 2 rakaat hebat so koreksi ke urang kalakuan urang nu disebut ustad we na urang disebut ajengan we heulana cing koreksi naon sabab eta pangna jadi berat nepi ka loba ekol hantem we urang teh dagang jengkol unggal poe unggal peuting dagang jengkol hantem salat dipanjangkeun di ekolan ku salat digancangkeun di ekolan ku sorangan teu salat sunat, teu salat witir ekolan ku sorangan. Kitu. Teu maca Quran. Heuh batur mah sapoe teh cenah dongengna teh. Duh nepi ka anu satamatan unggal poe teh. Anu tahajud teh nepi ka anu ratusan rakaat. Komo Sultan Aulia mah 1000 rakaat cenah unggal wengi. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat unggal wengi. Ieu mah urang tong nyaritakeun tahajud kehelanan tahajud mah jauh teuing. Eta qobliyah ba'diyah witir sakitu heulaanan sok tanyakeun ka santri tanyakeun tong nanyakeun kanu lain santri-santri acan da tinggal komo meureun bener teh tinggal naon ya tinggal komo tanyakeun ka santri aya santri bulu babeleb teu ngajawab gitu kan heuh da memang rumasa gitu kan tanyakeun ka ustad tanyakeun cing saha di antara urang anu geus masantren bang tahun-tahun anu sapoe weh gitu kan ayeuna naon teu bocor kitu tah qobliyah ba'diyah jeung salat witir sapoe weh tah ya cik sanu sanggup angkat tangan teu sanggup kenaon nu jadi sabab eta da teu hese salat sunat teh henteu nu jadi sabab teh teuing kumaha da berat euy eta dek ngalengkahkeun suku teh siga anu di beungbeuratan ku besi 10 kilo sigana suku teh eta siga nu awak teh dibeungbeuratan ku naon kitu dina asalam salat fardu rek salat ba'diyah nyaad ripuhna teh ripuh banget nah da ieu salat isya aya nu ngajak badminton euy jol giri euy 3 set
Dagang. Aya nu ngajak futsal. Eueuh euy. 2 babak. Masalah lain. Ari salat witir tong borojeng sarokaat. 11 rakaat we jeung futsal euy capek mana? Hah? Cing ibu-ibu kira-kira we. Aya ibu-ibu esok aya nu sok ngaramet di dieu. Aya. Ai ngaramet bari nangtung bari nongeng. Ari lamun waktu kapanasan sok papanasan. Lamun waktu hujan cangkel henteu eta cangkeng. Tapi nah atuh make kenceling deui. Naon? Oke. Ti jam sabaraha eta teh mimitina eta teh nongeng teh? Hah? Jam genep. Nepi ka jam sabaraha? Masya Allah. Dibayar sabaraha? 50.000 jujur. Kayana boya rek nanyakeun. Hah? Ari eta salat witir tong jeung hiji. Ayeuna mah jeung 11 we bandingkeun jeung ngaramet. Capek mana? Cangkeul mana? Kotor mana? Ngesang mana? Panas mana? Kahujanan mana? Lila mana? Ai jeung salat duha nu 8 rakaat. Capek ngaramet anger. Hah? Bener henteu? Ari jeung salat sunat qobliyah jeung ba'diyah etan ukur 2 rakaat capek mana? Oh nyokomo eta mah atuh. Jeung salat witir 11 ge capek keneh ngaramet. Tapi berat mana karasana? Berat ngaramet, berat salat. Hah? Nah jadi berat salat dan salat udah enteng. Jeung badminton berat mana? Berat salat. Ya. Tapi capek mana? Ya capek badminton. Ya. Ngan beratna berat mana? Berat salat. Naon eta nu jadi sabab? Naon nu jadi sabab? Ya. Ya. Anu jadi sabab mah bisi hayang apal. Karena kanu diibadahana can wawuh geus kitu. Ka Rasulna nu ngadidik urang nu miwarang ka urang gitu kan nu nyontoanana teu wawuh. Dalamun cinta mah ciga urang ka kabogoh nepi ka kahayangna ge dikorekan ku urang atuh neng palain naon sok nyarios. Kan? Ku urang teh diolo. Sina betus ka palaina. Sok atuh neng palaina sok nyarios. Mah nyarios. Palaina. Ya. Lamun kabogoh urang aya kapalai gitu kan. Dek digugu ku urang pasti digugu. Kajeun teuing ku cik paribasana kuju anyuk ngahutang. Kajeun teuing ayeuna urang capek, kajeun teuing capek. Dan saur kabogoh urang teh wengi mingon. Ya, ka dieu nya jam 8 wengi kan. Atoh dititah ku kabogoh atoh urang teh ka imah kabogoh teh da eueuh ojeg-ojeg acan. Jarakna teh sekitar 5 kilo. Malah ayana ge di Lamping. Ya. Atoh saminggu deui kana malam minggu. Saminggu deui da nyariosna teh minggu anu ayeuna engke cenah wengi minggon engke saminggu deui cangkeul ngadagoan malam minggu. Hayang buru-buru malam minggu hayang. Mun bisa mah poe dirempetkeun di dieu. Tah dikitukeun tah jol malam minggu we gitu kan. Teu bisa meni kokosehan ati hayang geura naon? Malam minggu gitu kan. Walah, geus teu puguh cicing. Unggal peuting teu puguh cicing atuh sapatu mana nu kudu dianggo. Acuk nu mana kudu dianggo geus kieu diganti nu ieu dina kaca teh.
Aduh ya rada kurang matching ya. Oh terus golep dikadiekeun mah, kurang kadiekeun mah, sugan kadiekeun mah. Mikir anu panggayana gitu kan. Cek paribasana mun kudu nginjeum aing rek nginjeum. Didago-dago. Nah atuh. Ari nepi teh jang euy kana malam Minggu barang rek ini dur ba'da maghrib kireudeg hujan gede. Dordar ya, gelap. Dah. Cik rek nanya. Dek bedo rek tulus. Tuh. Dek bedo rek tuh kabogoh ieu mun urang bener-bener kabogoh lain anu teu bogoh lain. Kabogoh. Dek bedo rek tulus. Tulus ngaran kabogoh mah. Kumaha tuh hujan. Ya plastik tuh boga payung ge. Ku plastik we. Kan? Kumaha kan kita leueur apan digawir imahna ge. Kumangke we lah. Kumangke. Lain bejana cenah dina lengkob nu palebah dinya teh sok aya ririwa. Dihakan ku aing. Nepi ka wani kana ririwa. Tadi nage borangan. Pajar ke jadi leg-leg ku aing ririwana pan kitu. Aing nu bogoh mah kitu. Hah? Nu bogoh mah kitu, nu bogoh mah. Ini teh bari hujanan, dan make plastik we sorangan. Oke, lamun dek kakak bogoh atoh keneh dianter kolobaan atoh keneh sorangan. Deuh gitu ya. Deuh, Masya Allah, kan? Atoh keneh sorangan, atoh keneh caang, atoh keneh poe. Deuh, eta. Ngaku euy. Ngaku jol golek gorehe lewe dihongkeun dabongan maneh ngaku gitu kan. Ye ai ka Allah diajar tahajud peuting ge kakarang aya nu ngretek pantog curi teu tulus turun teh teu tulus hayang dianteur ka caina oge. Nah ayeuna kakak bogoh disebutkeun dek aya ririwa kumaha cenah tadi teh dihakan kok aing gitu kan. Tuh. Nah, jal gorehel tuh can bogoh ka pangeran. Can bogoh ka Rasul paingan salawatan harerese atuh. Paingan jarang atuh, kan? Tuh. Can bogoh ka Rasul, malah make jeung wani-wani ngabidahkeun muludan gitu kan. Dalam nu bogoh maka Rasul sanu rek didongengkeun teh kan kabogoh. Ainu dek dongengkeun dina muludan saha? Kabogoh, nya mah bogoh ka Rasul, cinta ka Rasul. Bener henteu? Lamun aya kabogoh rek didongengkeun, dek hadir? Hadir moal. Hadir, resep urang ngupingkeun kabogoh didongengkeun. Ngupingkeun kabogoh urang dipuji-puji bah tuh resep teu? Nya resep atuh. Teu kan? Matak ieu tanda tanya ieu teh. Lain make jeung ngabidahkeun kana muludan, na aya dina muludan nu didongengkeun saha. Lamun bener cinta ka Rasul, sono ka Rasul, nu dek didongengkeun ge apaan Rasul. Nu dipujina ge saha? Rasul. Bade salawat salam ka saha? Ka Rasul, gitu kan? Nah, make jeung jadi bidah dolalah can ka harti euy. Teuing kumaha jeung can ka harti matematikana. Can ka harti. Nah, ya catat di ku urang sadayana. Catat. Barang urang naik teh kana lamping. Dongeng kabogoh ya. Erek naon teh teh? Bade nepungan kabogoh. Aibeg teh ti solepa. Surdut. Wah, atuh lepis teh. Heg meunang nginjeum. Pinuh kutan suku ieu engsel kumaha misalah erek tulus atawa rek balik deui tulus ai kaduhung henteu eta nepi ka ti solepak kitu teu kadung
Bari eta suku bareuh kaduhung teu. Henteu. Ai datang teh gok teh ka Bogoh. Aduh eta dina lawang panto. Jol senyum ka urang teh. Da leungit atuh. Nyeri suku eta leungit. Be aku senyumna wungkul. Senyum wungkul. Hah, bener henteu? Ieu teh ya bener teh ya. Ya si akang-akang bener henteu? Anu teu ngajawab mah manehanana teh teu nyahuan cinta anu kitu mah. Anu kitu mah es batu. Beku euy nu kitu mah. Nyaho atuh. Dek kumaha ngajawabna teu kungsi ngarasaan. Ya. Nah, geus kitu teh ya. Apan jadi kebanggaan. Nepi ka diomong-omong ka Bogoh neng, mana mah ti Solepak, ini baru tuh ya sampean teh gitu kan. Diomong-omong ka Bogoh. Diomong-omong teh naon kaduhung, lain. Hah, naon atuh? Bangga. Bangga nepi ka ti Solepak ge kumaha? Bangga dilaporkeun ka Bogoh. Nah, init ka pangajian. Hah? Init ka pangajian. Pedah rada peuting teuing saeutik. Lieur meureun tayohna teh nya. Da boga darah tinggi, meureun loba hutang. Hah? Boga duit. Balik ka imah gering. Aya deui pangajian, rada peuting deui, da teu daek hadir. Naon sabab? Dati heula oge. Uing waktu hadir harita uing teh gering. Nepi ka jadi catetan. Teu hayang ngalaporkeun ka Gusti. Gusti abdi teh ieu Gusti waktos ngaos teh Gusti abdi teh rieut Gusti. Oh, jadi kebanggaan. Siga Kakak Bogoh teh tadi nu ti Solepak teh. Jadi kebanggaan gitu kan? Tah, ieu catetan urang. Tah ieu bisi hayang apal perluna muludan teh supaya urang nu jadi umat Rasul wawuh ka Rasul, nyaho ka Rasul. Sehingga ketika Rasul masihan ajaran ka urang miwarang sesuatu ka urang, jol urang teh senang teh dipiwarang lagi ku Rasul. Naon sababna? Apan ka Rasul? Nah urang geus cinta. Teu kudu dipaksa deui, teu kudu. Anu geus cinta mah da bakal hideung sorangan. Pengorbanan teh jadi kebanggaan. Pengorbanan teh jadi kebanggaan ti Solepak ge suku misalah ge jadi naon? Jadi kebanggaan gitu. Nepi ka nawar deui, atuh neng palain naon deui. Engke malam Minggon engke neng palain canakeun naon. Kan? Nepi ka naros deui tak kitu. Jelema nu cinta ka Allah ka Rasul mah ditatanyakeun ka pangeran ka Rasul teh, Gusti ai Gusti bade miwarang naon deui Gusti. Heeh maneh kudu salat. Urang teh ketol salat teh nikmat salat teh da urang teh munajat jeung ka Bogoh. Kete naroskeun deui ka Gusti. Gusti miwarang naon deui Gusti? Mangga abdi teh kedah kumaha deui Gusti? Abdi teh kedah kumaha deui ya Rasulullah? Abdi teh kedah kumaha? Hantem kitu. Bunga bisa ngalaksanakeun piwarang kakasih. Bisa ngajalankeun piwarangan saha? Kakasih. Bunga. Asa teu cukup miwarang salat wungkul puasa zakat haji sedekah. Dikorehan deui sugan aya keneh piwarangan kakasih. Cik sugan naon deui. Matak kakarak we urang nyaho nepi ka para wali blus ka leuweung, blus ka guha, tungtung nama nyorangan jang. Hayang naon? Ulah kaganggu ku batur, hayang sosonoan jeung ka Bogoh bareng jeung beuting. Lain dek hees ka guha teh yang pamijahan teh. Bisi bajar yang pamijahan ka guha teh rek hees lain. Ya ulah kaganggu, ulah kaganggu. Salat we teras siangna saum. Salat, sholawat teu liret, Quran teu liret, zikir teras gitu. Ulah kaganggu kudu sae kaganggu. Tuh nya nu barogoh ka pangeran mah kitu. Nu carinta ka pangeran mah kitu. Tingali ku urang ayeuna.
Nu carinta ka Rasul. Nu carinta ka Rasul gawe teh salawat teh. Muji Rasul, hate teh rindu ka Rasul. Hayong ngimpen sareng Rasul, hayong tepang sareng Rasul. Sunnah Rasul sadayana dipapai diamalkeun. Sunnah Rasul teh dimimiti hudang sare nepi ka sare deui. Kumaha ari hudang sare ajaran Rasul kumaha? Rasul we nu katingali teh nganggo anggoan sunnah Rasul kumaha, mun ngalepas anggoan sunnah Rasul kumaha gitu. Lamun barang tuang sunnah Rasul kumaha, lamun ngaleut sunnah Rasul kumaha, mun kahamposan sunnah Rasul kumaha, lamun kaabotan kahampangan sunnah Rasul kumaha gitu. Lamun batuk sunnah Rasul kumaha, mun bersin sunnah Rasul kumaha. Sunnah Rasul dikotekan sunnah Rasul. Nikmat ngajalankeun sunnah Rasul. Kan? Ieu make ali di mana ieu Rasul cenah nganggo cincin dina cingir, dina kelingking. Anu palih tengen, palih katupu. Kapeung-kapeung dina palih kieu teh mun ayeuna bade didamel, bade cupang-cupang naon gitu kan. Alihkeun heula ka dieu. Ai seseueurna mah dina kelingking palih tengen. Teu nganggo cincin teh. Teu ai Rasul anggoana kumaha nganggo sorban cenah di lebetna kopeah. Soke dililitkeun sorbanna teh, soke nganggo buntut sorbanna teh. Oh kitu Rasulullah mohon kitu. Ya. Naon cenah Rasul teh sok nganggo burdah, tah ieu burdah dikadieun burdah mah kitu kan, nganggo burdah Rasul teh. Ning aya qasidah naon? Burdah ya. Aya senang nganggo gamis cenah Rasul teh. Nganggo naon di Rasul teh? Nganggo jubah cenah Rasul teh, gitu kan? Nah, ieu mah dina anggoan. Ajeng Rasul sok nganggo wangi-wangian. Padahal keringet Rasul mah langkung wangi tibatan sadaya minyak wangi. Tapi Rasul nganggo wangi-wangian Rasul teh. Naon margina cenah? Margi supaya bisa diturutan ku umat. Lamun ayeuna Rasul ngandalkeun wangi keringet anjeunana kira-kira urang teh kumaha nurutanana? Sok, da urang mah bau ke sana we. Ya. Hade kumaha sok. Nah, sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Catat ya, catat. Rasulullah sok nganggo celah. Rasulullah sok nganggo siwak. Dibersihan waosna teh praktek siwakna ge dipraktekeun. Mun bade netepan, mun bade afdas, mun gugah kulem. Teu kan? Rasul teh kitu, ngaos Quran, siwak we bade dadawuh anjeunna siwak bersihan. Eta sunnah Rasul nu leutik, kan? Lain udud we hantem diganyel di dieu. Udud deh, dek diraha ari si lain atuh make siwak. Gimana tuh di salat gede bikin di babawa. Lamun teu mau udud teh sigana teh salat teh euy eta teh teu sampurna. Mun salat teu mau ke udud, kudu aya udud jeung bensin. Innalillahi. Ai maneh euy guguru teh ka saha atuh eta? Ieu sunnah Rasul ya, kade sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul. Dina sagala hal. Kumaha cara Rasulullah sareng garwana. Kumaha Rasulullah cara bergaul sareng putra-putuna. Kumaha cara gaulna Rasulullah sareng sahabatna. Kumaha cara gaulna Rasul sareng kafir. Kumaha cara gaulna Rasul jeung nu ngamusuhan jeung nu merangan ka anjeunana. Kumaha gaulna Rasul jeung sato hewan. Kumaha gaulna Rasul jeung alam. Jeung lingkungan da geuning gunung oge uluk salam ka Rasul mah mun Rasul ngalangkung da geuning tatangkalan mun Rasul ngalangkung teh uluk salam. Assalamu alayka ya habiballah. Salam haturan ka paduka he kakasih Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Eta teh gunung, eta teh tatangkalan, eta teh babatuan, mun jungjunan ngalangkung uluk salam ka kuping ku jungjunan diwaler ku jungjunan. Cara bergaul jeung naon? Jeung gunung, jeung tatangkalan, gitu kan? Jeung batu. Lain ukur jeung satu hewan unggul, komo jeung jelema mah cara gaul Rasul kumaha. Dan
Rasul teh cenah mun tepang jeung saha wae tong boromah jeung sahabatna sareng keluargana cacak jeung kafir oge wajah Rasul mah selalu sembringan selalu senyum manis sehingga sahabat ngadauhkeun teu manggih kuring gitu kan teu manggih kuring jelema cenah anu pangseueurna senyum di mana di payeuneun jalmi-jalmi nu sanes anging Rasulullah senyum we gok jeung ieu gok ieu senyum we kitu Rasulullah. Upami cenah para sahabat anu ratusan ribu ngariung sareng jungjunan pan sahabat Nabi teh ratusan ribu eta we terakhir Rasulullah bade munggah haji ge diiringkeun ku 100.000 langkung nu ngiring munggah haji sareng Nabi aleut-aleutan siang sareng wengi ngiringkeun munggah haji sareng Nabi coba ngiringkeun Nabi dina munggah haji langkung tina 100.000 kira-kira 100.000 mun di dieu berjamaah nepi ka mana coba tah jungjunan mah cenah kaladangan sadayana pameget istri kolot pemuda budak orok nu ngiring Rasul teh sadayana ulah dianggap Rasul teh jaim jaga image kan jual mahal hanya ke sahabat senior tiasa tepang sareng Rasul henteu Rasul mah sakabeh tingkatan jelema sadayana caket sareng Rasul sakabeh tingkatan jalmi ya dilayani ku Rasul jadi mami Rasul mah cenah ngapami linggih teh kapalih katengku kapalih tengan kapayun kapalih kiwa mun sahabat teh ngariung teh sadayana kareret we sadayana sehingga teu aya hiji sahabat anu ngaraos Rasul ka abdi mah minih teu ngareret Rasul ai ka abdi mah minih teu senyum teu aya nu kitu sadayana pada ngaraos disenyumi sadayana pada ngaraos direret sadayana itu cara bergaulna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnah Rasul, niatan sunnah Rasul. Keun urang teu nyaho kana ganjaranana oge keun bae. Teu nyaho itu ganjaran keun bae. Bejana cenah lamun salat lalaki make sorban tah ieu tah. Satidakna disangsangkeun kana tak-tak. Satidakna mun eueuh teh atuh anduk sarung tunda sangsangkeun ka dieu teu boga sorban mah nah maka ieu salat nu make sorban lalaki 2 rakaat teh ieu teh ngabanding 70 rakaat anu teu make sorban teu lamun salat make siwak ieu sok siwak heula yeuh teh 2 rakaat teh saruaja ngabanding 70 rakaateun alah eta teh untung tina enteng. Amun urang teu nyaho kana eta keun bae teu nyaho mah. Pokona mah sok we tanamkeun cintana ka Rasul. Ngan moal bisa nanemkeun cinta urang ka Rasul lamun urang teu nyaho heula Rasulna. Mun urang teu apal kaistimewaan Rasul, kaunggulan Rasul, kasayan Rasul, kasempurnaan Rasul, moal bisa dipaksa-paksakeun kudu sono ge moal bisa. Tah muludan teh adalah media. Naon? Media pikeun supaya umat ieu teh bisa terang ka saha? Ka Rasul sabada eta engke bisa cinta. Eta kan? Ka saha? Ka Rasul. Tuluy geus cinta mah jadi sono, geus cinta mah jadi enteng ngalakonan sunnah Rasul teh. Naon sababan cinta ka Rasulna oge. Eces? Jelas ente? Tah kitu ya, tah kitu. Matak sing rajin muludan pesek keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeuh mun urang tara muludan dek iraha deui urang nganyahokeun agungna Rasul. Da abdi osok pangaosan, apan eta mah nyaritakeun fikih meureun. Eta mah nu nyaritakeun naon ilmu tasawuf nu nyaritakeun ilmu aqaid nyaritakeun ieu mah lain Rasul tentang Rasul. Nah osok urang unggal minggu atawa unggal bulan urang ngahaja ngaji ngadongengkeun Rasul weh
kumaha sifatan Rasul, kumaha keunggulan Rasul, kumaha kesempurnaan Rasul. Osok itu pantara. Ari ngaji sapinah mada osok. Ngaji fikih sebagian tina ajaran Rasul. Lain Rasulna ieu mah sebagian tina ajaran Rasul. Tah ieu bisi hayang nyaho Rasulna mah dina naon ajaranana? Dina muludan. Muludan mah acara paragi urang nganyahokeun saha? Rasul. Tah, di mana nyaho ka Rasul bakal tumbuh cinta, bakal tumbuh ngagungkeun. Teu, geus kitu kumaha? Geus kitu mah sono weh kana ngalakonan parentah Rasul teh. Nikmat weh kana ngalakonan sunnah Rasul teh. Sholawat jadi nikmat. Gitu kan? Sholawat teh nikmat, kenikmatan weh. Lain nonton film nu ngawadul nikmat teh. Lain nyaritakeun dunya, lain. Tapi sholawat nikmat. Naon sababna apa cinta kanu disalawatanana. Cinta kanu disalamanana. Muga-muga tina riungan ieu teh ya ati urang sing nyaho ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Ati urang sing cinta ka mantenanana. Ati urang sing ngagungkeun ka mantenanana. Anu ke kadituna teh urang teh jual taat teh ka Rasul. Taatna oge meni indah. Dipiwarang korban naon oge mangga kaula nu ya Rasulullah. Pilih pergi naon deui ya Rasulullah. Ya kan? Pilih kirang ya Rasulullah mangga. Bingah ya Rasulullah bingah. Abi kedah kumaha deui ya Rasulullah. Abi kedah kumaha deui ya Rasulullah. Kitu. Dipapai kabeh sunnah Rasul teh. Ti mimitu hudang sare nepi ka sare deui. Dipapai sunnah Rasul gitu. Naon sunnah Rasul nu can dilakonan dina hirup urang, ku awak urang, ku ati urang, gitu kan? Ku letah urang, korehan ku urang sunnah Rasul korehan. Yo, eueuh beh lahir batin urang, eueuh beh ku amalan Rasul, ku akhlak Rasul, ku niat Rasul, ku zikirna Rasul, ku wiridanana Rasul, ku dawuhna Rasul. Gerak-gerik kurang pinuh ku gerak-gerik saha Rasul. Tuh tah lamun geus kitu urang bakal agung di mungguh Allah. Urang bakal pinuh ku kaberkahan. Sagalana bakal jadi berkah. Tah wali pangna jadi wali teh karena lahir batina geus pinuh ku akhlak Rasul, ku amal Rasul, ku wirid Rasul, ku zikirna Rasul, ku niat Rasul, gitu kan? Geus pinuh ku eta. Nah, sahajal manunyang sang dina dirina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka eta jalma jadi agung. Semakin loba sunnah Rasul nu dijalankeun semakin tambah keagungan. Lamun kabeh sunnah Rasul dijalankeun sampurna keagunganana. Tah nu disebut insan kamil jelema sampurna teh nu kumaha? Tah eta nu lahir batina pinuh ku sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain nu loba duit insan kamil. Lain insan kamil mah lain ya. Kamil teh naon sempurna. Sempurna naon? Ta eta sadaya sunnah Rasul bisa dijalankeun ku lahir urang jeung batin urang. Moga-moga urang sing asup kana golongan eta. Moga-moga ieu acara sing jadi sabab urang dihampura dosa. Jadi sabab urang diijabah doa. Jadi sabab urang diluhurkeun darajat. Jadi sabab urang kenging syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim warda an jami' sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyil karim fahfidh alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi halis sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik binabikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar
kafir 'anna dzunubal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa harusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal afuwul ghafaru ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Tiupkeun kana dampal panangan usab-usab kana waksa kujur sing salamet sing cager bager sing parak rezeki jauh balai ya diijabah segala pamaksada cekap sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.